kinceran dan alawi kokojayan de muara palurah anu bager aja pakuwo anu sayang aduh da anu sayang Panjuragan Batara Kresna tepan ngabogaan gambar lopian Ya. eta da anehna teh euy dina gambar lopian teh estu ning poek mongkleng butarajim dulu euy Kalau gitu akang, heuh ngageblek we poek aya kitunya. heuh sigana meureun error atawa eueuh sinyal meureun LCD na ruksak meureun. ku HP heuh lain yang dewek di piwarang ieu ku juragan Batara itu ngeprak-ngeprak itu bisa aya seung serodan heuh urang bari ngaronda di dieu nya jang heuh ulah poho ngaronda teh heuh ka bapak kubu ka bapak Asep Sudiana Eskom nya urang ronjatkeun deui we ieu ngaronda teh di lembur teh urang aktifkeun deui sabab naon deuleu euy Maka fungsina ngaronda teh lain saukur jang newak bangsa tungkul aneh. tapi fungsina teh bisi aya anu teu damang nya bisi aya anu heueuh kahuruan bisi aya bancang pakeuh deuleu euy nggak jadi haneut lembur teh deuleu euy heueuh bari heueuh naon silaturahmi jeung dulur-dulur jeung tetangga-tetangganya euy heueuh urang ngaronda heula di dieu ngaronda urang ngaronda ngitereng ngurilingan desa waspada masih ngeiatna bisi aya kapan cabaya dapetin kejaraping barora aya nu nyari batang iris kapulusan si dulu dia dudukan anu ngaron terunduk kasubunakeun milih marulang mangga ngaleucin kopi Kulanya kamu menyetro sumpel ku sampe karesep urang lembur retan mataya papadana obatilah ilallah lainnya ku nikmat karena beulang Kang resep atuh. bari udud ning bari udud ieu naon daun kawung kadaharana gitu kudu mewah nu sederhana we ning eta buktina naon teh bubui sampe barudak ngora ayeuna mah moal apal lebih ngapaleun karena ditu heuh tuluy sampe didorong ku cinteh pait yeuh moal nikmat yeuh ngalageday atuh heuh gigireun anjing edan tukangeun kunti dina suhunan pocong wah ngaronda teh moal aya kenikmatan cing paruringkak we meureunan euy heuh lainnya jang dina masalah kadaharan korot urang baheula kitu teh salah-salah teuing euy Bahaka. eta dina alatan daharan teu salah-salah teuing kolot baheula mah da teu make bahan-bahan kimia Oh, atuh. alami we tanpa bahan pengawet teh contona eta bebeutian sampo ganyol hui sagu loba pisan lho teu asing kana ceuli teh suweg gitu moal apaleun barudak ayeuna mah meureun barudak ayeuna mah apalna teh hotdog Burger. Naon hotdog Kang? hah Naon hotdog? hotdog teh bahasa Inggris
naon artina teh? Ari hot teh panas, Ai dog. ari dog teh anjing. Ya. Jadi anjing keur panas dilebok. Manja. Wah, moal teh nyong nyega ke meureun euy. Anjing keur moyan dilebok resok bayangkeun. Tuluy aya hamburger deui euy. Naon deui tah? Hamburger teh hambur duit ger parasya. Mahal meureun. Aya kebi aya nama euy. Kebab. Eta kebab. Kebabnya kitu deuleu euy. Syariatna kolot urang paranjang umur teh jigana mah tina dahareun. Lain ngandung arti umur kumaha dahareun, tapi kan urang teh di dieu kudu apik kana sagala kana dahareun teh ulah sagala teuing Ulah sagala beres teuing. ulah sagala beres teuing. Kitu deuleu apikna kolot baheula mah. Matak pantes umurna ge pararanjang. Sararehatnya. Jarak jak beda jeung barudak ayeuna mah geuning. Lain dina berita nih. Apal teh si lain? Aya budak SD geus cuci darah dulu. Ih, amit-amit dulunya. Budak ini ginjalna geus beunang geuning. Mata kade ibu-ibu, bapak-bapak masihan tuang ka murang kali teh aduh ayeuna mah kedah cing api. Panyawatna aya ayeuna mah makanan teh kedah dijaga. Budak teh boga gula. Tuh. Nya tuh budak ini cenah geus boga gula. Panyakitna sok bayangkeun panyakit ayeuna mah make jeung aya diabetes. Sok. Gagal ginjal. Jantung koroner. Hipertensi ngan Kang. Hipertensi mun si teh, lain hipertensi. Tah lamun mode eta gagal kehidupan jeung eta. Kemana? Sok da penyakit baheula mah gampang atuh. Jeung teu asing kana ceuli teh. Penyakit baheula mah make jeung aya naon? Rorombeheun. Bisu lebeunyeur. Kulanas. Kesrek. Turuwisan ngajendil. Eta teh penyakit anu sok noong cenah euy turuwisan teh. Pitak jeung akang aya. Pitak mah lain penyakit cilaka blegung. Eta teh penyakit. Lain. Hapur penyakitnya. Hapur mah gampang ubarna ku minyak tanah jeung lajag cageurnya. Gondongeun nya. Penyakit bala mah aya gondongeun. Kumaha Kang? Gondongeun teh dina ieu ning dina beheung kakacangan bareuh. Naon ya Kang teh jeung bareuh kacang sagala? Naon bareuh kacang lain bareuh kacang. Kakacangan bareuh dina beheung. Jauh-jauh kana bareuh kacang ieu teh. Kakacangan. Kakacangan dina beheung bareuh. Di kumaha teh? Gampang ubarna teh ku bulao. Kumahakeun? Bulao we kitu geren tuluy ieu. Naon oleskeun kana gondongeun. Cager eta teh. Cager henteu biru we nu aya. Kalah lakedu we ning ku bulao. Persib lain teh. Atawa kusangu sakepeul digareleng-gareleng gitu tadi buleud-buleud. Sangu panas, sangu haneut kitu tah buleud-buleud tuluy gareleng-gareleng kana beheung ka dieu tah. Nya. Alungkeun we ka anjing. Cager Kang gondongeunna. Gondongeun teh cager anjing we sarareubeuk. Asa di Parabang. Jika nama baheula teh gondongeun teh jika nama didoakeun ku anjing. Gara anjingna seubeuh meureunnya euy. Kitu. Lalintuh euy anjing mah. Bisa ngadoa anjing oge. Lain euy. Balik deui kana gambar lopian. Kualatan juragan anom Gatot Kaca kiwari leungit di nagara Amarta teh. Jadi harengheng ku dedengian pajejet ku deuleuan euy. Tensi kriminalitasnya jadi meningkat mah deuleuy. Jadi isu nasional geus jadi rahasia umum deuleuy ieu teh euy. Ceuk beja malah ceuk beja. Yen ieu warna teh geus nepi ka luar negeri. Anu dipika paur ku dewek teh sieun aya serangan ti luar euy. Dimanfaatkeun. Nepi ka Singapura ge Kang. Tuh bener cenah ti Singapura ge aya cenah nepi. Paur bisa. Paur sidikan.
lain nu jadi masalah nama euy. Kumaha Kang? Jadi loba pemuda-pemuda para remaja anu ngahaja ngalipatkeun dirina kana hal-hal anu dilarang ku agama. Nah, tahu. Contohna kana minuman-minuman keras, kana narkoba, pan teu meunang obat-obatan terlarang teh pan teu meunang ku agama teu meunang ku nagara dilarangnya. Jadi wararani ku sabab leungina Raden Gatot Kaca teh euy. Anu dipikah riwang kurang teh eta. Heuh sok karunya ka para pahlawan urang ai ningali kieu teh euy. Kumaha Kang? Pahlawan urang gitu ceuk paribasana toh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalametan kamerdekaan jeung bangsa. Wani ngocorkeun getih demi Ibu Pertiwi, tapi kanyataanna ayeuna anu diberjuangkeun merdekana kitu patut eta teh kaciri euy atawa nyirikeun pemuda-pemuda anu munafik deuleu euy. Anu teu tanggung jawab. Padahal gampang carana di alam merdeka ieu memperjuangkan kemerdekaan teu kudu ngeusian kemerdekaan teu kudu ngacung-ngacung senjata. Teu kudu. Tinggal nyeun karya-karya nu nyata jeung karya-karya nu terpuji. Teu kudu minuman-minuman keras gitu ngamomorekeun perjuangan kolot baheula deuleu eta teh. Jadi tungtungna gampang kasinggung, gampang ngamek, gampang anarkis. Tepayaan, tekaopan, ngulit bawang, baperan, cek bahasa ayeuna mah. Baper teh singkatan. Bawa perasaan, serius lain mah. Narkoba, Kang, narkoba ge singkatan teh. Tah naon tah narkoba mah? Narkoba, Nya. nasi, roti, kopi, bakwan teh barukan. Nah, eta sakitu geus becitruk kitu mah ayo we kana dahareun nu diobrolkeunna teh. Nu penting kumaha Lain eta narkoba teh narkotika dan obat-obatan terlarang eta teh singkatanana. Gitu. Ingat kana kasreng wae atuh da. Ya tenang kewe ka kasreng mah. Beres. Sarua dewe ki kabayang. Lanan tenang lah. Ieu teh ku apukahna pemerintahan Desa Wilanagara nya. Beres. Sesepuh Bapak Asep Sudiana Eskom ku Wilanagara. Dina raraga Milangkala Desa Wilanagara munggaran anu ka 543 tahun. Akang munggaran di ngawayang di nuhun Bapak Kuwu Wilanagara Bapak Asep Sudiana parantos ngambercankeun keun jisim abdi etang kulam sonten-sonten we ieu mah jisim abdi mah lebet ka cabe mah henteu etang atur lumayan lebet ka sae mah henteu leleng kahalu ge jisim abdi mah tebih keneh nya nuhun Bapak Kuwu sakali deui nuhun atos percanten ka jisim abdi pikeun ngagejerak ieu di Wilanagara oge ka Bapak punten disebat namina Bapak Dadan Sunanar Sunaria parantos ngadidik jisim abdi Bapak atuh kali Ibu pun biang punten disebat nami Ibu Hajah Ning Wayang teu boleh ngaping we geuning itu kanya anu jadi kolot oh maupun biang mawuluh tisuklakna tisiklukna ngabelaan dewek teh jang Ya Kang. syaragamna disaragaman wayangna atuh dibiayaan kupun biang nya nuhun Ibu matak pantes deuleuy surga teh aya di telapak kaki Ibu pantes karasa ku dewek mah paingan beunang ku paribasa lain ku paribasa naon itu keterangan we doraka ti indung ti bapa mah kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran mun dileuweung ka idang deur mun di lembur ka idang lu dipake suluh teruhai dipake pamingkel bengkul dipake suluh teruhai matak lieur anu niup hirup lir cara gamparan suk beheung dicekek awak ditincak paling untung mangih kokotor eta dorakat indung jeung ti bapa teh deulejang pangeran nepi kangelehan anjeun
Pangeran moal rek ngahampura ka eta jelema saacana jelema eta menang hampura ti indung jeung bapana. Pangeran ngelehan anjeun sok bayangkeun. Dinten teh eta teh pahlawan urang deuleuy nu ngagedekeun urang. Bakating kumuliana indung urang. Sok bayangkeun indung ngakandung 8 bulan melendung. Tapi indung teu punung sabab geus takdir tinu agung. Sok sanajan nyerina karangkung-langkung indung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibunya. Malahan pan aya laguna deuleu. Lagu ibu. Nya lagu ibu. Tuh kebenaran dewek mau kacapi. Lagu naon Kang? Ieu teh judulna teh lagu salapan sasi. Oh, nyecikan kumaha teh. Ieu teh penciptana teh punten Bapak Haji Dadan Sunandar Sunaria. Ieu teh Nya kebenaran dewek nu nyanyina teh euy. cikan Kang. Yok geura dengekeun ku si lain. Salapan sasih lamina urang dikandungku indung. Salapan sasih lamina tapi indung teu pundung. Ti minggu ka minggu indung nunggu-nunggu najan susah tapi indung tetep bunga. Ti bulan ka bulan pinuh pangorabanan najan riput tapi indung tengah lu. Siang lengi indung meredi kahiyang widi utun inji walagri lahir ka bumi taya mangsa nu kaliwa namplopkeun kanya sangkan hirup bagja turwaluya. Jadi inget ka indung dewek. Boring Kang lah. Rek kumaha mulang terima kenana dilehapunten ibu apunten. Letik badagong hese dicarek punten ibu. Sing sehat ibu. Mata kudu bersyukur deuleuy nu araya keneh ibuna, nu aya keneh ramana. Sok kainya geura mulyakeun indung bapa anjeun meungpeung mesi keneh aya. Senangkeun bawa ka restoran. Kuapan indung jeung bapa teh pangpangna indung. Atuh anu tos teu aya sumpingan ka pajaratanana, doakeun unggal 5 waktu teu hese. Dorong ku doa Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teu hese ja. Dorongan ku doa mun hayang hirup senang di dunia rawuh di akhirat mulyakeun indung jeung bapa urang. Itu lainnya kejang geus ah. Gua teh dituluykeun ari aku. Geus. Geus atuh. Heeh. Geus dirama, ieu panon geus diramai. Geus mah atuh. Susu teh deui. Naon li? Sedihna kunaon? Pake mix ya teh atuh. Oh, sugan terek nyalah jang.
Anas ditanya. Heuh. Nya Jang, ku ayana ilmu hirup jadi mudah, ku ayana agama hirup jadi terarah, ku ayana seni hidup jadi indah. Ya. Segala rupa ge make seni hiburan nah. Abang berangkeun sok sanajan juragan anom eueuh. Dacan kapenak urang bang berangkeun we. Hiburan we akang. Berjuang dina ngeusian kamerdekaan teh kunyeun karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Nya, contona ieu seni pan kesenian di urang teh loba deuleu euy. Di Cianjur aya Cianjuran. Nya. Model di Subang aya Singa Depok. Di Sumedang aya Kudarengong. Di Cirebon aya tarling, di Indramayu aya gitar jeung bedug, tardug teh nya, tardug gitar jeung bedug. Di Wilanagara aya tardi. Apaan dewek boga karya tarci, gitar jeung mesin cuci. Ngan anu gandeng mah naon cing? Tarjan. Tarjan mah dileuweung awu-awu wae ning. Tarzan mah da si Ali Tarzan tuh. Heuh lain urang mah. Hayang ieu hayang dewek mah yang ngetesinen. Akang. Euy. Lain eta tadi masalah tarling nu pikasieun ge aya. Naon nu pikasieun? Tartor. Naon tah? Gitar jeung debt collector. Atuh ditagih meureun. Puringkakeun gitu. Jo puringkak we nu nagih mah. Dewek mah yang ngetesinen. Dewek mah yang ngetesinen. Ngetes kumaha? Iya, lamun nya sinden PGH 3. Ya. Kudu bisa. Kabeh teh. Pan henteu saurang we heula. Oh, saurang-saurang. Dewek mah hayang ngetes si bungsu, si bocil, si Neng Naila, Neng Nanai. Ya, cing urang sauran heula. Neng Naila. Aduh. Ayo, eta sorana aduh. Lembut. Neng Naila. Aduh. Urang amung. Moal amung. Nah moal amung. Sendalna teu aya. Ke dipangmeserkeun sendal. Tapi leutik sabelah bae. Lain baheula ning aya lagu Polos Tomo. Baheula, tong baheula yeuna. Aya ning lagu Polos Tomo dewek rek ngetes ieu ka sinen. Lamun nya sinen PGH 3 kudu bisa. Tuturkeun akang Neng. Boleh, Kang. Waduh. Boleh Kang ya alam mending mesra gitu nya euy. Cing ieu itu makan Neng Naila mah sinden muda. Iya. Cing iya anu seniornya orang bedakeun. Orang panggil heula anu muda Neng Naila. Aduh kan nikmatnya kana cilina ge. Cing ieu Bu Lilis. Naon Jang? Uluh. Ujang cenah tuh. Naon Jang tuh nyatanya? Kada menindung nawani eta. Mending ngagebeg deuleuy. Mending hayang mesra tuh ya, cing mesra Bu. Teu jeung budak mah hanyir ya. Aya kang pengenana tuh. Aduh. Wah. Oh, Bang. Oke jeung hanyir segala. Abang pino ku pangalaman. Bau cikur budak mah. Mending Mending ku budak we ah. Power ku ieu mesin ngadek. Marukana. Da tadina urut preman Bu Lilis mah. Geng motor. Geng motor tadina. Mun dina lauk mah lauk garung. Cing Naila rek ngetes dewek mah eta Naila akangnya sok. Kikinciran dina leuwih koko jayan di muara gera palura anu sayang paku anu sayang sok turutane Kikinciran
koko jayan di muara palura anu bager aja pakuwu anu sayang aduh da anu sayang sok da anu sayang kamana ngaikeun pikir moal palera ku sabulan gandrung sok kemana ngaitkan pikir moal palere ku sabulan sok gandra iya bagus emang ngahejeuna eta doh nah siapa gitu salah ngahejeun kurang eta teh sok bisa gerasok bisa hejeun kana hejeunkeun sok kali gandrung sok gitu geraknya Dedek naik. gandra sini teh kadon rek modal eta mah hejeunkeun sia teh mun bisa mah nepi ka modal sok da bisa albahetana we sok kalbaitana we mau balik ngaku sini ti pege hati lu abong lain rombongan sia teh Dikitu. mualah sieun ngadek bulilis mah sieun baikna sieun dipegat balikna Loh. Naon kap? naon dulu euy Rarantos di leuweung ieu mah moal bulilis itu ngahujeun Bulilis mah. jeung aya suara bueuk deui Kareureung akang heueuh Kade bisi ieu Kang. hah Bisi juri ke kade. wayah zaman ayeuna percaya kene kana juri modern ieu teh Di bejaan teh beuni tekan percaya Kang. euy Kamari urang lalajo ka bioskop film Nah. juri. eta mah film sia teh eta mah film Langsung saya tambah biasa ge. Budak Bang Purok eta di lalajo juri dikasieun cenah. eta mah film da can kabejakeun jelema paeh ku juri acan mun ku beus loba Anak kumaha ku beus. kagiles Hai. sada naon teh euy dawaya naon ka dieu dawaya ka dieu sia teh naon kela keur ngahojeun buru sia teh dawala buru sia teh buru euy sok euy wance borit surya rek pamit hujan late ngarerenceng kengkelaban pating koleban si
sisi pasisir Jayanti. Ada yang tidak naon kitu eta mah Kang. Calung di mana ada kita? Nah siya mga lagu teh kitu. Nah naon? Paingan bubar grupna. Lagu naon bieu? Jayanti. Nah, ada lain kitu siya teh Jayanti mah. Kumaha bi teh? Wanci burit surya rek pamit. Hujan latik ngaririncik. Ahau kingkilaban pating koleban. Sisi pasisir Jayanti. Jayanti tipaseh eta. Eta mah Jayanti tipase sia teh. Ye, dengekeun lagu Jayanti teh tina laras madena sia teh balaku atawa nyorok. Ye, dengekeun ku sia. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letih ngaririnci. Kingkilaban pating koleban. Sisi pasisir Jayanti. Nah itu isi belagu. Nah dawinge geunaheun. Wanci boret surya rek pamit. Hujan latik ngaririnci. Kingkilaban pating koleban. Sisi pasisir Jayanti. Wala sia matong nyanyi, sia memening ojek. Paingan dikeluarkeun di grup teh. Paingan sia teh asup audisi. Sia teh nyalen rok bete. Lain ku masalah nyalen ro naon ngageroan teh. Bener da wala euy. Bener da wala euy. Dengekeun sia teh aya sora di ditu. Belah mana? Itu di ditu. Mending ngalaku Kang lah. Burit sia teh. Burit. Kebae burit teh. Euy. Ah, burit. Kebae tenang dah. Dari semua pre tuh. Sukses jangan pre. Burit sia teh teh. Ayo dicarekan ku babe. Iya. Euy. Pada Allah babeh lagi tuh. Wah, kami tadi sawer kami. Aduh, aing. Saya ngalaku saya. Wanci boret surya rek pamit. Hujan letih ngaririnci. Kingkilaban pating kolebat. Aha, sisi pasisir Jayanti. Kang, Euy, paku hayang dua rasa.